Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palawargi kaum dangu lujeng tepang deui sareng dongeng Sunda garapan Mang Cemong dina cariyos tepungna Tilu Jawara karya Yayat Ruhyat dina bagian ke-18. Palawargi kaum dangu mugia ieu dongeng sing tiasa ngahibur kalbu palawargi etang-etang pang beberah kana manah, mudah-mudahan sing aya mangpaatna kanggo urang sadayana. Mangga tepungna Tilu Jawara bagian ke-18 wilujeng ngadangukeun. Palawargi kaum dangu, aing mah ditolak sekalian di podaran jeung indung bapana. Cek si Kirik bari lujag lejek, akur bapana mairan, anak dewek dihina, moal aya nu disesakeun di podaran kabehanana. Wanci panon poe luhureun gunung, rombongan geus nepi ka imah juragan mandor. Sampurasun jagat bumi unjuk salam bari setengah ngegedor. Anu aya di jero imah papelong-pelong jeung Neng Erna nangtung tuluy muru ka hareup rek muka panto. Brai panto dibuka lalaunan, si Kirik tesirikna colohok mata simeuteun waktuna teu wanoja anu muka panto. Tesirikna eta wanoja rek digabruk mun teu dihalangan ku bapana mah. Ningali kalakuan semahna kitu, Neng Erna gancang asup bus ka kamarna ngonci maneh. Mandor besar gura-giru nepungan semahna, semah dititah asup. Atuh jagat bumi jeung si Kirik arasup, ari anak buahna pating lalejeg narungguan di luar imah. Ieu teh kidulur, jagat bumi ngamimitian ngomong, kadatangan kaula saparakan ka dieu tayalian rek ngalamar budak kidulur keur anak kaula si Kirik. Pokna bari nepakan pundak budakna. Ngadenge omongan kitu tinu jadi semahna, mandor besar ngahuleng. Karasa kumanehna asa ditonjok jajantung, biwirna ngadak-ngadak pageuh teu bisa nyarita kawas dikonci. Kumaha kidulur? Jagat bumi nanya deui mani tegeug. Ditarima eta anu dipiharep, ditolak rek maksa. Pokna puguh we mandor besar beuki tambah amarahna, teu puguh rarasaan kakara kadatangan semah anu samodel kitu. Kumaha Pak? Si Kirik nulung menemrong. Bari narik napas anu jero mandor besar pok ngomong, hampura lain rek nolak, tapi anak kaula geus aya anu miheulaan ku urang dayeuh. Ngadenge jawaban kitu tinu jadi bapana, paroman jagat bumi jeung si Kirik manijer lir beusi atah meuleun. Ari anak buahna di luar pating jorowok, duruk we Pak imahna cenah, podaran we lah sekalian. Kitu pokna. Pamajikan mandor besar harita ngayok-yok di kamarna, pon kitu deui Neng Erna, manehna cirambai gigireun lomari di kamarna.
sok diterima moal cek jagat bumi bari jung nangtung dituturkan ku budakna si Kirik. Ku aing rek dibawa budakna ayeuna cek si Kirik bari ngejat muruk ka kamar Neng Erna, tapi gancang mandor besar ngahalangan. Buru bawa ka dieu bisa dipaksa jagat bumi dipopolotot. Najan lain pendekar antukna mandor besar luncat keluar ti imahna murupa karangan. Oh, anjeun rek milih modar. Jagat bumi kekerot bari gajlang lompat nuturkeun mandor besar. Ari si Kirik gancang muruh ka kamar Neng Erna. Tuluy ngagedor. Keluar Neng, bisi didobrak pantona. Cek si Kirik. Tapi Neng Erna teu ngajawab. Manehna ngadon ngahod-hod gigireun lomari pakaianana. Si Kirik teu antaparah manehna ngedobrak panto kamar Neng Erna atuh sekali nembrag oge eta panto teh amburasut kasampak Neng Erna keur ngeyok-yok bari ceurik. Beunang ayeuna mah pokna bari ngagabrug. Neng Erna jejeritan minta tulung kanu jadi indungna. Jol harita indungna datang rek nulungan, tapi perep si Kirik sajorelat nenggel beungeut indungna Neng Erna. Kubrag atuh indungna kapiuhan. Ningali indungna ngajoprak, Neng Erna beuki tarik jejeritan minta tulung. Sakuriwal si Kirik manggul Neng Erna anu roroesan hayang leupas. Mandor besar anu keur nying hareupan jagat bumi sababaraha kali ngarumpuyuk. Ningali si Kirik geus manggul Neng Erna, jagat bumi nyakakak. Kaula moal wakamodaran Andika, cek jagat bumi. Tapi hampura budak Andika rek dibawa rek direndengkeun jeung anak kuring. Kersaning anu maha kawasa harita Ibrahim jeung Jaka anu karek baralik geus maluruh Hasan ngaliwat ka eta tempat. Barang ngadenge aya anu jejeritan teu antaparah deui duanana pating blesat muruk ka eta tempat. Jaka ngahadang si Kirik anu keur manggul Neng Erna. Turunkeun eta awewe. Cek Jaka, saha si laing wawanianan. Si Kirik mani kekerot montong loba bacot, gancang turunkeun. Tembal Jaka bari maju salengkah. Lir ibarat anak panah anu dilepas tina busurna, pereup Jaka ngan sacorelat nyangsang dina cukang irung si Kirik. Crot. Cukang irung si Kirik nenggel dipeupeuk ku perep Jaka cer keluar getih. Aduh, tobat. Si Kirik ngoceak mani leus-leusan. Gubrag Neng Erna digubrageun. Tuluy manehna narajang bari ngahembatkeun bedogna. Jaka teu mere omer, dampal sukuna nyangsang dina kekemplong, disusul pereupna ngahakan careham atuh ngan sakorokan eta anak raja begal teh Namrud teu cengkat deui. Ningali anakna jadi bulan-bulanan jagat bumi ngamuk. Gajleng manehna muruh Jaka, urang ngajar hayang dipodaran si laing teh. Cenah bari naraja ngahembatkeun bedogna. Leungeun Jaka gesit nakis bedog, celang bedogna ngaclang leungeunna karasa panas nyeksrek. Keur kitu
jaka nyusul tepus bereupna ngapelesat ngahakan gado musuh gobat jagat bumi ngotseak bari undur-unduran palawargi kaum dangu baraya Sunda di mana we ayana cak dugi ka dieu hanca bagian anu ka 18 ngahaturkeun nuhun ka palawargi kaum dangu anu parantos manteng satia di channel mangga diantos dina bagian anu ka 18 ngahaturkeun nuhun wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng kantun mangga permios.